Tos. Wad dalilu sareng ari anu jadi dalil. Coba. Ala dzalika kana yen wajib Allah kasifatan sifat al-mukhalafatu lil hawadisi eta annahu sanya-nyana itu Allah eta laukana lamun bukti itu Allah eta mumasilan anu nyarupaan lil hawadisi kana pirang-pirang sakabeh anu anyar lakana tangtu bukti itu Allah eta hadisan anu anyar wa huwa sareng ari itulah kana hadisan eta muhalun anu mustahil titik garis baru hiji setripan maksudna lamun bukti Allah
Maksudna lamun bukti Allah eta nyarupaan kana sakabeh anu anyar pasti Allah teh anyar. Pasti Allah teh anyar, koma. Sedangkeun lamun Allah Ta'ala anyar eta mustahil. Kurungan dalam kurung penjelasanana dina sifat kidam kurungan. Terus di kurungan ini mencari atuh mustahil Allah nyarupaan kanu anyar, koma. Maka wajib Gusti Allah Ta'ala mukhalafatul lil hawadisi titik mukhalafatul lil hawadisi titik garis baru 2 setripan. Pangna tina nyarupaan kanu anyar jadi anyar, koma. Pangna tina nyarupaan kanu anyar jadi anyar, koma. Sabab lamun anyar pasti Allah Ta'ala teh johar, koma. Pasti Allah Ta'ala teh johar, koma. Lamun Allah jauhar pasti kacicingan kuarob, pasti kacicingan kuarob.
ku sifat anyar koma samang-samangsa kacicingan ku sifat anyar kacicingan ku sifat anyar aya dua kapastian titik dua hiji pasti anyarna titik dua pasti teu qiyamuhu binafsihina dalam kurung butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun kurungan titik atas garis baru dua nana nandakeun kana anyarna dua nana mustahil titik terakhir garis baru tilu setripan dalil nakli dalam kurung katerangan Al-Qur'an jeung al-hadis kurungan anu nuduhkeun kana mukhalafatun lil hawadisi dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 11
laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul Bashir. Tutupan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul bashir. Barang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul bashir. Artina terakhir artina teu aya pisan perkara anu nyarupaan ka Allah, koma anjeunna anu maha ngadangu sareng maha ningali, koma jeung dahuan Allah surah Al-Ikhlas ayat terakhir. Kurungan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Barang walam yakul lahu kufuwan ahad hartina jeung teu aya anu nyarupaan ka Allah saurang oge titik tos